DP Studio Tapi dari itu Production ceramah and kita Entertainment. pan kelakuan sararea. Sampai aku ku sararea heueuh teh. Bener Pak itu. Lamun urang geus salat nempok teh batur we gitu. Matak nu ngaran hakikat hirup dina Islam lain nu kudu diomean teh lain awak. Hate. Deui ge awak mah gareulis kieu. Udak kandol. Bibir beureum. Heuh alus we. Ngan kudu bareng atuh jeung amis budi. Deut saeutik teh kejadian wedakna kandol bibirna beureum hasum pamatuk dikukut. Nah batur rek ngaragangan wedakna da moal, batur ngahargaan lipstikna da moal, tapi batur bakal ngahargaan karena akhlakna. Heueuh. Matak nu kudu ku urang dirautan teh ieu tah eusihat teh. Lain awak ku dialusan. Teh ieu ibu ngareneng atuh. Awak mah. Da ngareneng jeung hate teu